iya kagere-gere kurang ajar si cepot sing horeng si mana horeng meureun bogoh ka pamajikan kaula Gitu pula. paingan kamar cai kaula teh parana bolong wae ngahaja meureun di bolongan teh ku si eta paingan aing neneangan teh tara aya wae biji-biji ti para Kalau kada moal kapani. alesanana ngomekeun kenteng kurang ajar sia jeung manya ngomekeun kenteng jadi waktu di mana pamajikan aing mani wae Kapagina mah maralak. paingan aing keur mani jeung pamajikan teh geuningan di luhur teh gublak-gublak kurang ajar secepot jeung bapakna kuang di podaran Semar Badranaya lir bener barang ya Arjuna nuju ngahuleung ngaraga meneng lohok kemang kadu Raden Gatot Kaca saparantos ngababadnya taparenawa lajeng maksad pada laporan ka Panengahing Pandawa Arjuna karasan pasangrok di Pakuwon paman Gatot Kaca anak mangka dieu aya naon paman tadi sia datan neratang ademan sebab pihatur paman datan neratang ademan manggulengan rana naon ieu teh paman teh puguh-puguh nampling putra dalam naon na teh apa sia kejadian di Madukara kejadian naon paman tuh gawe naon wae sia tamu we sia teh ongkoh panglima angkatan tinggi negara Amarta ongkoh lurah Tamtama negara Amarta tapi anjeun teh apa kejadian di Madukara di mana wae sia teh sakedap paman itu naon bibi maneh aya nu maling bibi Subadra bener aduh kayak sakada paman agan ya abdi sono agan agan semangka pihaur tah ieu bangsat kurang ajar bangsat sia kayak paman siap punur buat naon nya teh abdi teh jadi tinggang agan teu pugu-pugu naon agan paman naon teh agan naon abdi kita pugu-pugu disiksa kan urang ngajar di kamanakeun si pamajikan aing bangsat alah agan semangka pihatur ais untung nyingcet nying lamun teh nyingcet nying cilaka nying garis dawala tuh heureuy aya ditampiling leuh akan ditampiling heuh ditajong alhamdulillah ge sakedap ieu teh paman naon kadiekeun si cepot di podaran ku aing ge naon paman naon kamanakeun pamajikan aing si cepot naon agan paingan sia salila ieu teh kulat kelep ka pamajikan aing dipaling ku sia ge sakedap paman ieu teh bibi Subadra teh leres daya aya nu maling ku si cepot ge sakedap paman maralun anu kasuhuna pura ditedawani galih ka pamri paman sanes bade ngabela asa jingga boa-boa meureun si cepot teh keur sia bogoh ka bibi sia paman naon itu paman teh paman naon paman teh sia nyebut paman atuh Gember urang ajar dipikeun apa sia cepot dipayahan wae paman ge sakedap ulah ka jurung kuasi paman
Kaulah teh teh bade laporan naon sia ku aing tanyo aing. Penastikar sayang gumampara. Arjuna kajurung kurasa nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Ngaluarkeun senjata pancaroba. Ari senjata pancaroba teh hiji-hijina senjata anu dipikasieun ku Raden Gatotkaca ti Aalit atuh barang ningali ieu pancaroba Gatotkaca awakna ngageter lira papater gigis ku ieu senjata pancaroba. Beban di podaran gue beban ampun bot kabur sila kabur gerak kurang ajar mata kabur ge gabel dosa aja dipahan gue kabur bot kabur udah kabur berjuang di medan perang hutang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang Orang ingkang bakal mutusaken jiwa raga handika astajinga lintang ti panah aing sanajan jauh disasar ti krotet panengahing Pandawa Arjuna ngaluarkeun pusaka Hawahing parantos dekatahan nafsuna ka astajinga ya astajinga diancam pati dening panah panengahing Pandawa Arjuna kurang ajar siao nanaonan rasa kena sia ku aing hutang pati barapati hutang gudang bawirang sia teh tanarmoa kikituan rasakeun sia ku aing Merenang mata aing tegeda hate wae ge aing dipitnah majarkeun teh dewek maling ibu Subadra deui. Panah Arjuna lempeng kana ti koro astajinga. Dugi ka astajinga kapanggang ku ieu panah Arjuna ngemasing patit teu makaning pelaya. La ilaha illallah. Barang ningali astajinga kapanggang ku ieu panah dawala lumpat sakalompat lampet ceuk paribasana notogeun nyalirana notog-notogeun maneh ningali ingkang Raka parantos ngababatang jadi bugang kayanana ngacerit maratan langit kosiak maratan jagat dawala ningali astajinga sampun ngemasing pati Gusti lanceuk aing akah lanceuk aing maot lanceuk aing maot akah Gusti akah lanceuk aing maot Arjuna tega Arjuna mayahan rakyat maneh Arjuna awas si Arjuna lamun aing jadi bupati sia dipanah ku aing sia